Di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Astina. Sang Nalendra ajejuluk Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiasa. Remagantian putra panengah kakasih Raden Pandu. Kawuwuh kasepuhan Ki Sabda Palon Semarura Kudrapawana. Anu tikawit sesepuh dugi ka ayeuna ngingislik Ki Semar Badranaya. Kulirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Buah ati kembang soca mustika amat di pawenangan. Anu payus di piagul kalayan di pireus nger. Yap kahari Pandu. Keping nodama Ramat Dewaji putra nampi kana pembage kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem kohonyuk panjenengan Ramat Dewaji pujastuti hidup ditarima kedua lengan ken sakatuh simpen pulungi ati punding mastaka kalihna perkawis tansah diajeng-ajeng aya pikersal naon pulwa panjenengan Ramat Dewaji ngangkir linggih putra tenang sasewe kaharep Ki Sabda Palon Semarura Kudrapawana. Allah kapayun kaharep Kang adu aya anakmu nampire bunuhun laksa ketika bingahan kana naon rupika pembage nun kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem kahunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima Semar kahunyuk juragan Anom nuhun Kang kalihna teh tahapunten ieu kumawantun ngadampa pagelaran Jisim Abdi anu tara biasa asaku tetegeun Jisim Abdi teh nun pangaruhna dugi ka balelo Jisim Abdi teh dina waktos ayeuna ajrih nu taya papadana ulah kitu Kang ulah kitu dalamun dibalikeun mah ieu teh hakikatna mah kaula nu ngadunungan ka rakyat tuh leres da emut-emut mah eta kulan sanajan dina syariatna oge moal pati-pati kaula jadi raja lamun eueuh nu dipingpina nyaeta rakyat kaula teh nepi ka sagede kieu teh ku ayana ti rakyat buru-buru geura balikeun asa ti rakyat keur ka rakyat ti rakyat senangkeun rakyat teh kitu sagala rupa ge kumaha anjeun sanajan dina ieu roda pemerintahan teh raja tetapi mun eueuh rakyat mada kaula teh rek mingpin cucungu kadenan nuhun jang bulan abong kena raja ambeg sadu santa budi cu atuh kantenan mudah-mudahan we sing nurun dugi ka putra putu leres kasolehan eta teh ujang sumuhun kula mudah-mudahan raja kuladan
tansah diajeng-ajeng aya pikersana naon Rama Dewaji cobi atuh nun sejak ngupingkeun jisim abdi aya naon geuningan ieu teh maksad pribadi rupina sing naon janten kandungan teh atuh kieu kasih dah cobi memang ngahaja dina waktu ieu teh ama nyeluk anu jadi anak teh dilantarankeun tina kapanasaran jeung tina kamelang doh leres tina kahariwang leres hariwang isuk jaga ninggeto atawa isuk pageto ama ninggalkeun ieu alam rame Allah hartina rumpak saringin diburuan tina kahariwang palias nun teu bisa da eta mah pan teu bisa dipikah hayang jeung teu bisa dipikah emu leres seun ai kahoyong mah da sing panjang we seun amin yeah. Sami sadayana ge kitu lawaka rasahan dunungan da nuturkeun ka hayang jeung ka embung teh ripuh numatak sapanjang tapakur hasi tina tapakur teh si horeng di dunya mah ulah hayang komo embung saperti urang memeh kadunya pan teu hayang teu embung gelarna kadunya teh tenan ta ayeuna geus gelar kieu tina teu hayang jeung teu embung atuna haloba kahayang ari hayang jeung embung eta hartina nafsu ulah hayang komo embung hartina eta teh keur meupeskeun rasa kapanasaran dina diri keur meupeskeun rasa kacangsayaan dina awak sumuhun leres pangersa timalan ngan di dieu manusia diwajibkeun neangan tarekah usaha diwajibkeun urang teu hasil ayeuna tuluykeun isuk teu hasil poe isuk pan aya pageto cenah pageto teu hasil keneh eta mah da biasa tapi lamun urang berusaha terus eta ngaranna luar biasa eta disebut ikhtiar teh keur naon aya kecap sobar jeung tawakal hartina ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan ieu dina ngudag bab ilmu insan kamil mukamil laras nyaeta ngudag ilmu sampurna dina jero ning sampurna da sampurna mah geus urang teh ieu teh kari we nyampurna keunana naon sabab sarana jeung prasarana geus dikumpitan ku anjeunna ceuli jeung dengena panon jeung awasna jeung sagarupana sumuhun timbalan naik we ayeuna kana ieu wujud ieu media teh da awak teh media itu bisi engke kahareup hidup dipercaya muncul di tengah-tengah masyarakat nuluykeun ama eta panginitan teh laras kade mi HP ama sakedeung deui tingali ieu buuk geus bodas boga anak 3 anu hiji cacat nyaeta lanceuk maneh dastarata panona teu nempo olong otot ti mimiti lahir anu bungsu si Widura cacat deui sampean tah lintang ti hidup anu normal anu bakal jadi penerus ama jadi raja di ieu nagara Pandu bungahna Pandu Dewanata ngagebrai manahna Pandu
Anjra hingkang puspita arum kaselir ing samiron nomre Arkadung kongas gandane mawe laras tresnaning driya Bagja nutaya papadana Ramat Dewaji mudah-mudahan naon rupiah patwa jadi jimat paripih kangge putra mudah-mudahan Bagja cu atuh kan tenan wah sakitu tiama ayeuna pamungkasna sae lanceuk maneh sanajan barijeng olong otot barijeng teu ningali tunanetra laras bari teu ningali hartina geus leuwih ti remaja langkung ulah tos yuswaan ku ama sok diintip lanceuk maneh teh geus beger teh paingan ulah nya ge teu ningali da normal meureun eta nama aing nguping buka koko kayam teh sok nyarengeh paingan ulah lel wae anak eta pagawe karaton aya dicabak kumanehna teh sok diciwit ari aya jadi lamun nyabak kulit awewe teh manehna teh jiga anu bunga sumanget hartina geus beger tos beger Bagja ama teh kuninggalna kitu laras asok wayahna dina danget ayeuna teh selenting bawa ning angin kolepat bawa ning kilat beja tinu beunang dipersaya geus nyebar yen di negara Mandura di Mandura aya saembara putri laras nyaeta sobat ama teh raja teh anu kakasihna Prabu Kunti Boja loh kagungan putrana teh opat hiji Raden Bangbang Soda kaduana Kunti Nalibrata katiluna Ugrasena kaopatna Arya Prabu kaeta putri teh Kunti Nalibrata keur disaemarakeun ayeuna sugan jeung sugan bari namah pangalaman namah wawasan Gusti tak kitu malah hidup calon raja di negara asa wajar pisan engke di mana hidup di istri nante disagigireun hidup aya jodona aya pangdamping nyaeta aya pendamping aya nu marengan aya pemesuari pikeun ngaluarkeun eusi hate teh paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan paduduaan teh lintang ti jeung pamajikan sumuhun ya akang suka luar biasa Allah luar biasa kumari akang lain eta heueuh jeung sirikeun Raden Dastarata Gusti Dastarata nya oge manehna teu ningali Kang ai panggih jeung dewek sok ngagabrug burukan awewe geus beger mana kitu ge budak teh wake nyium iket segalanya
Ai beger mah dimarah ku Akang teh. Ai ku kitu teh mah heuh pangwarah dewek teh baheula oge. Ari Akang mah beger wae. Ai Akang mah beger wae ari kawin acan. Ya. Kang. Doakeun euy Raden Panu ieu. Kantenna. Anu bakal tiasa neraskeun karajaan. Sumuhun. Ya. Gitu nya. Yang sarana naon we? Yang Ulang. Raden Panu. Raden Panu Kayungyun teh budak teh. Kayungyun budak teh eta ku sopan santuna. Yang teh aya carekeun ramah tamah DP handap asor. Ya, kanu kieu kanu kieu teh mode Pak Agus Lioban gitu. Mode Pak Haji Agus. Jauh jeung maneh-maneh. Mode apih romantis. Jauh we jeung tukang genyereng mah. Jauh pisan jeung eta. Cenah ka dieu atuh si Cepot teh Kang. Sawios. Si eta mah sok ngerakeun sih. Si eta mah dibawa ka karaton segala dicabar. Kitu kase. Jadi maksud ama teh wayahna ini ka nagara Mandura. Doh. Saembara blabar kawat. Ilmu geus aya geus nyampak ngan kade. Lamun rek init ka daerah batur ka nagara batur sabab yakin bakal beda budaya. Biasa adaptasi. Urang kudu bisa adaptasi jeung kaayaan di ditu. Hartina pindah cai pindah tampian. Laras. Lolonokan panginten nu. Laras. Rupina bade ayeuna keneh. Bade mios. Ngajugjug nagara Mandura Harja bra Kakang Semar kulan wayahna barengan mangga si Cepot bawa baik saya mangga saya bra boleh kapan Pemda rampung daud tutas pangandika bra lumampah jeung lumaku. Neraya lumundur mimiti neraya ngerana dan nerah hengkang kontur saking pangkonam nalendra wayah nawe Kakang Semar. Nah, daparatos jadi kewajiban jisim abdi. Mudah-mudahan tuang putra ginanjar kawilujengan salamet di perjalanan tiasa mulih dewe ka dieu. Kalayan hasil. Mudah-mudahan. Pramios nun, bro. Dan nerah hingkang kondor saking pangkonan nalendra mudah-mudahan kasih salamet aja.
cek bade bebere naon anak bade bebersih eta canak ieu bantun sadayana dibersihan ku cek punten sakali deui teh sanes kirang sopan bade bebersih Ai geus bebersih maklan bisa ngobrol jeung tatangga tetener sagala rupa oge kudu angeuskeun heula digawe angeuskeun heula pagawean bisa curhat geus kitu saeutik gedena ari angeus digawe mah moal ditegor moal nu penting mah gawe kudunungan nu penting mah gawe heula nya tadi dia meureun kontribusi bibi teh sumuhun bibi bisa SMS-an nya lara timpa balik bibi kadunungan teh kudu kitu da rumah sa digaji kudu tah hiji rumah sa digaji da aja jelema nu digaji geuleuh kadununganana nya ai gaji mah ditarima ngan kadunungan izin nu kitu teh naon sababna eta teh tina goreng hate tidak gorengan teh munafik teh matak geuningan ai bibi masa da sok ngupingkeun kiai heuh oh percanten bibi saur kiai cenah kumaha teh bibi oh sok kadenge qad aflaha man tajaka naon hartos ha di dinya domirna teh kana hate oh nuduhkeun teh jadi bagja pisan hirup di dunya keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena bener bibi borokan jadi si horeng eta teh babasaan teh universal nyai oh sumuh tong borok keur manusia heuh mobil oge pan ai kotor mah kabilatorna geuning gerejed moal bisa maju geuning heuh jelema ge kitu sarua malah ku goreng hate mah moal bisa diubaran ku salat moal bisa diubaran ku zakat puasa mau ngahaji bener sanajan eta dilaksanakeun tapi tetep hatena goreng moal ditarima moal bener sumberna na hate da sumberna mah geuningan kudu balik deui ka fitrahna jelema mah nya kana kebersihan teh kana kebersihan hate teh sumuh malah dijamina oge pangbagjana pangbagjana hirup di alam dunya hodengekeun heula atuh apaan sih di kita tadi oge ngabejaan bagja hirup di dunya lamun geus bisa ngabersihkeun hate nya eta pan sumberna teh na hate sumberna dina hate sagala rupa oge sumuhun ulah nya ieu teu disaha-saha anu bersih hate mah bagja we di nu bersih teh mah dirabu di pangku anu goreng hate mah da kaituna ge bakal nete semplek dincak semplak kitu salah kieu lain tunggu di parucat tang dirumpak nya picilakaeun teh nu kitu picilakaeun kaituna ge nya bener bibi aya ku bagja bibi peuting ieu panggih jeung kabogoh saha ari bibi ha kabogoh teh saha itu teh Joboga kabogoh loba takang oman ti Sidodadi Pak Haji Darkim Pak Agus Lioban nya Bantis Kang Pilot ya Kang Robot eta RW nana Bapak Ojang Pak Ojang oh baki bupati nya kumaha Pak Ojang sen marukana panggih jeung bibi teh sok teh Bapak Wakil Bupati keur meuli seureuh oh nawa keur meuli seureuh Pak Ade non teh pusat hitan teh eta teh nya di Pagaden Pak Haji Muklis paingan nu nutur mah marukan loba kabogohnya ieu mah parewenana tetep tina baksiu nya kitu tah ieu nya laras kulan wilujeng ya kasadayana masyarakat Subang laras anu dina waktos ayeuna sasatna di Peeling alut-alutan nganuhunkeun ka pangeran hakikatna sumuhun hempak merbayaksa ti sadayana desa sararumping sakabupaten Subang loros kalihna ti eta gubernur Sabalemur
Gubernur nepangan masyarakat Sabudeureunan Jawa Barat. Jawa Barat. Pak Aher. Paknya Pak Aher. Anu kasep. Pada ayeuna mah zaman singkatan geuning. Naon nih Pak Aher? Asep Sunanar jadi Asun. Ya. Oh, disebut Asun. Asep Ana jadi Rebeh disingkatna teh. Iya. Kalah karena sungut kai. Ngaran Ukat jadi robot. Disingkatna. Jadi Aher teh eta teh Pak Ahmad Heriawan. Oh, Pak Aher teh Gubernur Jawa Barat, Bapak urang sararea sa Jawa Barat. Oh, eta teh Papayung Jawa Barat. Nya eta dina raraga sosialisasi pangwangunan, prestasi sapanjang janten gubernur anjeunna. Sumuhun. Aji, ulang kasadayana we nuhunya. Laras. Wajah non teh. Wajah sesepuh ti disebut par aya panunung. Aya panunung Sobari. Saparakansa wilujeng tepang dina wengi ieu. Nuhun. Nuhun. Lurah Ubaran. Lurah Maman Cijengkol da aya. Palurah Maman. Nuhun. Kabogoh bibi teh. Teh. Eta Lurah Maman anu merkosa aing baheula di kebon teh. Kebon sawit. Jaganes di sampi teh. Aing keur umur 12 tahun teh diperkosa di kebon teh aing. Di kebon teh. Umur 12 tahun teh geus blong. Geus eueuh reman aing teh. Geus eueuh cacang kedan. Heeh. Tah kitu aji. Sae Didoakeun masyarakat Subang sadayananya ti kawit ais pangampihna. Sumohon. Beh dituna ais pangampih Jawa Barat Pak Aher. Pak Aher. Miwah ti Disputpar Jawa Barat. Pak Nunung, Pak Aja, saparakansa sing paranjang Yuswa arageng milik sadayananya. Oh, sumuhun. Nya, sakitu ti bibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bibi.